matak lamun urang tepati nurut ka kolot pasok aya bae mamalah kumaha meureun eta mah teh dituna sebab kolot ngimplang kula boga babaturan dikawinkeun ku kolot nanyana teu bogoh tapi boga santri di Garut ya cerita di Garut sateragan jeung kula bapana maot lantaran bapana maot geus eueuh bapana pamajikanna ditolak jatuh mah pamere abah teu bogoh masalahna teu bogoh anakan tetep teu bogoh geus bae batu di pirak ieu ngaranna ge nyana kawin deui jeung nu nyana bogoh kawin deui ke jeung nu nyana bogoh pindah berarti nyana imah tanggana masya Allah akhirnya temagahan ngaji teboga santri kuari hirup keneh bahkan cicingna di Bandung sebab nunuturkeun aya rahasia Allah di lain sambarangan tinggal dinikmati bae tebogo dan tebogo ge anakan bae pawon na gatu sakedeung deui manggading waktu ka hareup khook jasa ta eta tah kolot lain sambarangan ngadu-ngadukeun keur carita aya rahasiahan hendak urang pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah naon ge coba lamun asal teu nurut bae ka kolot mah kana lagan komo kolotna bangsa ustad dan kiai. Pan pikiran lempeng nya mah kayang abah masih kawin ka dinya bae. Emang kunaon gitu bah? Henteu abah mah piling ka dinya bae. Maksudna sugan abah boga pandangan naon nyana kan ka Golkar jadi sia lumayan kan ai kitu oh nambah henteu cek abah teh lain itu kan magahan ngaji aya sia atuh ka bawah pan kedek dipetakeun di mana ge sia bisa manfaat ya bah ge tepati bogoh ih abah ge ka masih geureut tepati bogoh aju anakan siapa eta adalah nurut insyaallah loba pokoknya rahasia-rahasia gitu loba na lain lalangan aju nu menculak hayang sorangan teh kan kurang doa ti kolot loba na kurang